DP meunang atuh sia turun wae oding. Aing tiris bisa laladok kieu. Pan ameh atuh kehead sia tah. pan ameh meunang ke naik kaliwat jeung naon deuna. Turun mah. sok sia. Najis aing sorangan mah. Lagi ngomongin najis nih motor. Si hayang liwat mu. Hayang mah hayang. Turun ngalang Oh, liap jeung sia. Sia mah kalah di wae atuh turun sok buanana sok. Sok goblok. Sok maneh aku mah. Heeh jeung sia ya. Ya kok aing bersiana. Bersihan. Sok mana waduk yuk? lah. Bukan nyebut waduk nih. Ya buru atuh. Sok Heun sia. sok turun dua nana Ya hayang turun. Kumaha? Jangan ngomong wae atuh. Sok sia lah. Embong mah. Kata pertanahan yang lauk na kumaha. Turun oding. Sia tah. Aku mah sia mah. Sok sia turun. Turun dua nana. Cek aing teh hayang menang mah. Si Sal tuh. Sok sia oding. Aku mah. Sia deui. Sok dua nana meh 1000 rit yeuh. Embong tak sok oding tah. Gua tatu oding sia teh ngelehan. Hiap di sia. Hiap sumur. Sok sia turun. Tarurun dua nana. Cek aing teh. Hiap atuh pan aing erek. Sok lah sok oding embong kau. Tiris. Jadi aing bungkul. Sok atuh ding sia teh burit manten lah. Hiap cek aing teh hiap kunyuk. Heun sok tarurun cek aing. Para ribut wae babal teh nya. Sia da isa. Sia kunyuk cek aing turun sorangan. Cek aing hiap kagok kunyuk. Sok kuat lah. Aku mah sia. Sok tak gawe maneh tadi pada ladokan kitu. Atuh mah ieu kerbat. Rek, naon deui ieu? Bae ba. Ayo. Ya, yap. Ya naon. Maneh keur gagawe. Balik. Nih, kuring mah keur gagawe, cicing. Balik. Please ayo nunggu semua malam. Montok maneh keur duduk itu. Gagawe. Cicing duduk. Cicing balik. Sok maneh turunkeun gawe. Sal, takut. Pakai helmna ya. Ya. Sok maneh ka ditu nya. Sok gagawe turunkeun. Tuh. Anu wae, Jok. Woi. Naon tadi mana nyampur anak aing, ha? Si burik mah keur gagawe, mantong diajakan ulin atuh. Mane gede-gede ngajakan ke burik ka budak leutik, ha? Cek aing ulah tadi gitu. Erek mah ajakan mah aing, yap. Yap. Aing geulila di versi baheula, yap. Geus. Keluar. Oh iya, betul. Siapa? Sok, buru. Tembak ka. Awak mah. Ya. Ayo di sorangan. Ya. Hiji 50.000. 50.000. Enggak tuh. Mun dua aja seberapa? Kalau mun 2 mah menang 10.000 2. Ayo roti. Roti sarua 50.000. Kalau mun 2 10.000 2. Iya dua tuh mah. Itu bisa euy, itu bisa 2 hiji kudu malina kudu hijian di dieu mah. Heeh, bisa nya 2. Ayo, Sarua 50.000 hiji. mun dua. Gua 10.000. Nanti bisa di hijian, kudu meuli 2, kudu meuli hiji, bisa meuli 2. Ayo, Sarua 10.000. mun beli dua. Mun meuli 2, sarua 10.000. Cing, nah kieu jualan teh euy. Jika nu mabok nih, aing mau jadilah. Kayalah. Mun teu jadi mayar 5.000, ieu geus tanya aing keur nundutan tadi ngeunaheun. Oh, nundukan. 5.000-an we lah geus tanya pan ka aing. Iya lah mun diacak-acak kabeh ieu sabaraha? Diacak-acak. Kok aing diabrik-abrik? Gratis aja. Udah balik we ulah diacak-acak. Aing sare deui. Punten jalan ka Sumedang teh ka Rancakalong ka palimananya. Oh, bade ka Rancakalong. Mohon na. Ye, ka Rancakalongnya. Mohon. Tiri teh maju sekedik. Tah, Mohon. belok kiri, ulah teu teuing belok kiri nanya. Mohon. Tah, terus belok kiri, mudun, Mudun, nanjak deui sakedik. tanjak deui. Eta terus biasanya naik turun mah nya. Belok ke kanan, Kanan. ulah seueur teuing belok ke kanan ge. Mohon. Mohon. Tah, terus belok kanan teh lurus terus. Lurus, fokus, lurus ke masa depan, fokus. Tah, ulah ngalieu ke kiri, ulah ngalieu ke kanan, pokokna mah komo lamun ngadengekeun ti sisi ti gigir mah anu sirik, anu fitnah, anu eta mah keun we antep. Fokus we aya mah ke masa depan, lurus. Ulah komo ngalieu ka tukang mah bahaya lah. Keun we nunggeus mah nunggeus di tukang mah nunggeus kalewati mah geus. Ulah dipikiran deui, sok aya mah ujang, kada fokus ke masa depannya. Abah bade malah keur cengek. Mang. Naros di sakali deui. Kumaha deh kurang jelas. Yo. Pernah ngadangu teu? Anu nanyakeun jalan nu ditanyana pejet di tenggelan. Oh, ngadangu, Ngadangu. ningali abi mah. Tah geus neunggelan kitu teh nya. Anu naroskeun jalanana teh eleh digebugan eta mah dugikeun ka tetiasan uih deui. Uun. Eta mah motorna ge kuat ka dititipkeun kana mobil. Eta nu nanyakeun motoran. Motor nu kieu sami persis.
Siapa tuh, Mang?